Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa batebang dangu deui tiasa sesarangan deui soksana semung dicomantarang. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang medar deui hanca dongeng anu enggal dina jejerna si Kamileung. Mitra suratnya kolong deui kana waktu dalaah. Para mitra kaum dangu sadayana. Indung si Kamileung bitarsi jeung Mang Dana kutibah ngurut dada ningali baongna si Kamileung anu kacidat teuing. Hese dicarek hese dikitu cacagan manehanana ti leuleutik keneh. Si Kamileung geus dikitu geus dikieu ceuk paribasana geus dirangket di kararanggean tapi tetep si Kamileung teu cager-cager nepi ka kiwari. Dah teu bapana kuno kumaha teh si Kamileung teh. Lamun sakieu-kieu wae mah terus ngerasa melang tur hariwang. Kumaha lamun anak buana juragan damar manggihan si Kamileung keur ngalakukeun maok eta ngaruksak. Aduh, ampun ting. Cek pitarsi. Da geus kumaha atuh. Geuningan si Kamileung ari datang hare-hare siga anu teu boga dosana naon aneh mantak oge. Ada sebutkeun teu hidang da memang hidang si Kamileung teh. Aneh puge teuing yeuh. Rada lieur pugu Bapak Wen. Cek Mang Dana nu jadi bapana oge sarua ngarasa lieur lain kur indungna hungkul. Sok sieun melang kitu jeung kieuna we si Kamileung. Sedengkeun ari jalemana anu diomongkeun harita keur cicirihilan we. Duaan jeung aki-aki nyatana Bah Eot. Geus kuing beuting dirakrak Bah, saung teh. Geus kumaha dirakrak kitu? Geus Bah. Beak kabeh. Oh, beak kabeh pokona mah dicabut ku aing jeung tiang-tiangna kitu man. Gablag sia mah. Apaan tita Abah? Aing mah tita henteu nita nyabut da tita ngarakrak unggul. Aing ngarakrak masa kabehanana we tuh Bah. Latihan silat maneh? Arek Bah. Lamun arek latihan silat latihanana tur di kebon belah ditu. Nah, kudu di kebon belah ditu. Kapana dina lebat tangkal cau. Tangkal cau? Nu di mana teh aya tangkal cau teh? Ayo milu jeung aing yo. Tapi yang dareula Bah. Sia kana ayo we baranghakan sia. Apaan tadi geus dahar beak dulun sangu ogen. Lamun kepeuting urang mau dilauk keup. Barada ge malaukna teh Bah. Gimana teh sia teh? Itu biasa Bah langanan. Dinu si juragan Daman rea. Aing geus satuju. Mau keng kadinya. Hakadekan laukna abek-abek we. Oh Bah, bener lah. Kumaha teuing jelema medit we nya Bah nya. Jelema medit memang kudu dipaok. Ceuk Bah Eot nu saruana ngagugulukeun teu waras. Teuing aya dendam naon Bah Eot jeung si Kamileung teh. Nepikakeun ngakalakeun ka harta-hartana Juragan Damar. Memang Juragan Damar teh nu kasebut bedegong, pelit, sombong jeung sajabana. Eueuh hiji ge rahayat urang dinya, warga urang dinya nu daek camplak eta kumaha ka Juragan Damar da geus jelas. Saha-saha nu wani tong boro-boro ning camplak kituna ku ngomong we rada peletak-peletuk geus didatangan langsung ku anak buahna ku si Pen-Pen jeung si Bahrum. Kidig duanana harita ngagara ridig ararinit. Bah Eot anu leumpang ti heula anu awakna seger sanajan geus umurna kolot oge. Sedengkeun si Kamileung anu nyoren bedogna bedog bage Bah Eot tangtuna. Eta bedog teh balik mipis. Sia sigarek ngalasuluh geuningan. Ada di bedog leutik Bah ieu we bedog nu panjang. Halus teh naon. Emang latihan silat naon Bah? Latihan silat nyacar bolang. Nyacar bolang kumaha da Deung kewe da ieu mah pirakukeun geleumpang pan urangna ge. Bah Eot leumpang harita corelat. Bah Eot leumpat harita ningalkeun si Kamileung. Abah. Si Badul harita gogorowokan natan manehna teh bisa lumpat ka si Bah Eot. Tuturkeun sia beksok. Lain ka gogorowokan. Ceuk Bah Eot harita beri cecengiran we. Teuing jelemana mah geus ka mana lantaran Bah Eot ngepelesat lumpat anu kacina pisan gancangna.
Si Kamileng lumpat ngagunakeun tanaga anak tangtuna beka datang-datang si Kamileng kadeket Baheot anu keur tumpang kaki we bari nyarane bari pepeureman segala rupa lantaran jarakna anu jauh ka cida. Aduh, bah, make jeung ningalkeun gawing aduh nah, bah memboga bisa gancang gitu, bah. Nu mantak sia engke ge bakal bisa deul diajar heula. Ceuk Baheot tenangna keranan harita. Bah, latihan di mana, bah? Di dieu latihanana. Si Kamileng kerung. Lantaran di dinya teh kebon cau hungkul. Eta kebon cau teh anu Juragan Damar. Latihan di kebon cau, bah. Kumaha mun aya oray? Montong coba kasieun sia teh. Hayang jadi jawara mung. Hayang, bah. Apa cita-cita uing hayang jadi jawara, bah? Lamun si hayang jadi jawara, ulah loba omong, ulah loba carita sia di. Hayo latihan jeung aing. Si Kamileng anu nangtung harita mesat pedogna. Ayolah, urang latihan ting make da masieun nya. Si Kamileng pedogna harita mun ngabrelak na keranan. Jadi tugas ilaing teh ayeuna ngundang-undang dewek euy. Undang-undang apa? Make bedog? Kumaha mun keuna? Dijamin lamun keuna moal sia. Lantaran lamun keuna ku aing wakali sintrek celina deui. Jadi embung atuh. Tapi sia bakal menang hadiah engke. Hadiah naon? Pokokna mah undang heula aing ieu. Curelat. Baheot hari tengah curelat. Sedengkeun si Kamileng anu ngarasa resep we. Lain kacape ieu si Kamileng. Si Kamileng oge harita ngundag ka Baheot nuju curelatan dina sela-sela cau. Sya, si Kamileng harita narajang ngagunakeun bedogna pas kana cau. Harita buntung sapada harita. Kabacu sia. Ceuk si Abah harita bari ngagilak deui harita lumpat ka tukang cau deui. Si Kamileng anu nyusul harita nyusul tepusna. Ngan sebrut si Kamileng ngan nyebrut harita ngadaikeun cau nanti ngadaikeun bedogna nu maksud marekana awakna. Si Abah anu katinggal dinyarane dina tangkal cau. Da geus ditah teh ya. Barang harita awak si Abah ditarajang ku si Kamileng. Si Kamileng kaget lantaran si Abah geus ngaleungit. Lantukna bedog harita nyasar kana cau. Kitu jeung kitu we. Eta cau sakabonan hampir gemprah. Lantaran si Kamileng anu ngunag-gunag si Abah anu keunana kana tangkal cau nu gede nu leutik harita gemprah. Sanggeus kitu si Abah harita corelat. Si Abah ngajorelat. Kabacus udag aing sia. Si Abah mah tadi si Abah. Gajleng harita si Kamileng ngagajleng. Nu saterusna ngacung-ngacung bedog ngunag Baheot anu seserian. Kabacus ya udah gaing deuleun. Ceuk Baheot anu teh geus ka mana ngan sorana hungkul nu kadenge teh. Si Kamileng anu renghap ranyug lumpat ada teh sawawa atuh. Sedengkeun Baheot anu ngagunakeun aji kidang kancana, sedengkeun si Kamileng anu lumpatna make tanaga nu biasa. Sanggeus kasampak Baheot anu keur diuk we harita nu kangen. Si Kamileng anu kakarak datang harita calawak. Aduh, beak napas, bah. Bumatak ceuk aing tiba heula sia diajar gelut euy, diajar silat. Sing soson-soson diajar silat atuh buktina ku aing dibawa lumpat sia kandon calawak jiga kadal deuleun. Capek, bah. Jiga kadal eta teh ngaranna. Terus kumaha balamun hayang bisa kawas Abah kitu babalasatan Abah manginingan. Nu matak sing soson diajarna geura. Bah. Abah rek mere hadiah naon? Ek mere hadiah ilmu deui aing ka sia. Tapi engke peuting lain ayeuna euy. Terus ayeuna rek kumaha tuh? Ayeuna mah urang ngalabelut, urang ngalalauk. Urang bawa urang pasak dibeuleum geunah digana. Keun dewek anu nyangu di imah heuh. Bah. Tapi kemana pan Abah teh boga balong? Aing ge boga balong mas ya tetapi nyaho sorangan sia balong aing kapan eueuh laukan. Aya jaer meur opat siki mah. Biasa sia sok ngalauk ka mana? Kana balongna Juragan Damar. Lamun ayeuna sia ngarek ngala deui,
ala deui nu Juragan Damar. Heukeun bae da medit ieu. Jalma medit mah memang kudu dipaok, dipenta moal bisa dibeli sok loba alesanana jeung mahal. Mending dipaok pan genah. Banyak. Nah, urang deui nu maraok banyak. Heukeun bae tong mikirkeun urang dieu sia teh. Urang we nu dugaan maok mah beakeun geus kamat tuman. Ceuk bah eot anu nitah kasih kamileung maokan lauk Juragan Damar. Teuing aya dendam naon antara bah eot jeung Juragan Damar. Ngan saban-saban maok teh geus pasti kana hartana Juragan Damar. Bah, kunaon make jeung nitah kan ulah kana kasih Juragan Damar wae bah. Apa jawabanna geus apal? Medit. Oh. Pan loba nu beunghar bah. Kapanan bagus eta mah. Lamun dipaling kacida karunyana jeung kacidar pisan dosana deulun. Emang aing mau kana Juragan Damar teh dosa bah? Sarua dosa. Ngan pedah dosa eta urang nu puas sabab manehana jalma medit. Sugan we dipaokan ku urang jadi mikir lantaran ku medit teh kapanan. Tapi bah euy. Bah benar bah. Geus tong loba omong, pokona mun rek maok ulah kasasas ya. Mun kanyahoan sia maok kanu lain ku aing dibabukna deun. Jadi kudu kanu Juragan Damar. Kanu Juragan Damar maok mah. Beakeun we tuman hartana. Bahnya bener lah. Si kamileung oge nu teu mikir di sarua atoh we nu aya titah maok ku Juragan Eot. Atanapi ku bah Eot. Buru ka itu aing rek ngisikan heula ieu. Ai can aya laukna mah panon teu genah. Mangurak pa ieu mah bah. Amon tong urak loba lauk oge deulun. Sia naon di ditu medut heula pura-pura medut kejo. Gege lauk nyalampeureun. Bah. Si bedu atanapi si kamileung harita init ngingkig mah bedog. Nyata bedog balik mimpi. Pepanggih jeung jelema si kamileung ditanya, "Ka mana kamileung?" Rek wing mah. Si kamileung harita. Itu kamileung balik cenah diteangan ku bapa maneh. Keun bae make jeung kudu balik sagala. Yang kege peuting bing mah balik. Si kamileung harita teu ngaret-ret acan harita ngingkig we beng peos. Tatanggana nya warga urang dinya, rupanya si kamileung ku tibah nyengir we hungkul teh geus apal kana adat si kamileung. Si kamileung leumpang we terus pas ngaliwat kanu keur macul. Keur mulak-balik pacul mang. Eta nu macul langsung cengkat. Ka mana kamileung sia? Eta keuna mulak-balik pacul. Mulak-balik taneuh. Mulak-balik taneuh we aing mah. Ka mana? Itu bapa maneh neneangan tadi ka dieu. Keun bae we neneangan mah geus kapanggih. Naon geus kapanggih teh? Itu bapa maneh neneangan maneh. Ai sugan teh neangan kelenci bah. Dasar. Ka mana kitu maneh teh? Kulin memang ngek milu. Ka mana deh? Arek modal emang. Cadas ya. Cuk si Mamang harita beri langsung ngecruk deui. Babaturanana si Mamang harita nu nanya nu ditanya ku si kamileung. Harita langsung ting celengir. Lantaran si kamileung lamun ditanya teh sakamana we jawabanna. Ngingkig deui we si kamileung mah. Jika anu teu naon teh? Jika anu dosa. Lamun disidik-sidik si kamileung teh jalma si kanu teu waras nya we teh beda waras atuh si kamileung teh. Ngan kitu we ning si kamileung mah. Karunya jadi kolot we jeung bapana teu urang diwaras teh si kamileung teh. Tapi da bager ka jenteng kumaha ge. Naon kudu di ieu na cing. Can katempo maling, can katempo naon si kamileung mah. Sih. Tapi kadenge-denge cenah kamari saung eta nya saung Juragan Damar aya nu ngarak-rak cenah. Mun teu nya sasadeuk acan kur hateupna we cenah babaratak teh. Cai ngadenge pisahan ngarak nu wani-wani ngarak-rake saungna
Juragan Damarnya. Oh tuh ingat udah orang ke kamar ngadenge pugen. Oh nyakeun bae we lah. Nya wajar we. Juragan Damar paling oge anu keuheuleun beureun sebaleun meureun. Memang benar sih. Sebaleun mah nya kumedit we. Ingat we urang mulai ka dulur urang teh heula sewaktu arek nginjem bae eta parete ya geuning karena numun kurusum naon ngaranna teh kurusum halodo kieu makan hararese Juragan Damar apa teu mikir kurusum halodo naon loba we anggar parena teh. Oh usum paceklik. Keur basa usum paceklik pemak dulur urang eta rek nginjem beas sakarung lain beas pare lah kitunya. Dibere nama sakarung dihitung kabehna teh cenah aya 40 kilo teh sakarung teh. Terus kumaha? Kocapna dibawa we. Ka panen. Ai ti nyokot beas nepi ka panen teh kurang leuwih 3 bulan meureunan. Ari pas panen leuh teuing keur mah panen saeutik anu tadi 40 kilo teh kudu diganti 3 kali lipat cenah geus 3 bulan berarti meureun sabulan gantina berarti 40 kilonya digantian tuh nya digantian atau digantian banyak kumaha teh awe geus teu apal wae daripada piomongeun sawa teh hasil panen teh nya bak we dibikeun tungtung nama jadi asa di babuburuh we cenah tani teh ku kejem-kejemna eta Juragan Damar entak aduh lebih kaya nih sok kadang-kadang nyelekit teh hate teh meureunnan batur ge mata karang dirak-rak we meureun saungna ge mata keheul meureunnan padu hareupan teu wani saung-saung saha teu meureun dirak-rak cenah atoh ya aing masa bodoh teuing lah ceuk eta negara we nu ngaromongkeun Haji Damar atapi Juragan Damar kacaturkeun si Kamileung. Si Kamileung anu culang cileung harita tara boga kasieun si Kamileung mah. Syuk sieun kumaha kitu mun urang teh mah. Sieun di aya nempokeun rek lauk teh. Tenang we, coba ancrum ke balong. Anu kabeneran eta balong teh jerona teh kurang leuwih meureunnan semetuur balong teh. Gede tapi deet, laukna bararadag. Barang cerup katingali si Kamileung aya ningali lauk anu ting kucibak anu gablek plek plek sakolebat oge si Kamileung geus meunang lauk tilu lauk emas tingali anu darawang si Kamileung seuri Ek pesta aing poe ayeuna yeuh bah ieu menang lauk bah ceuk si Kamileung harita bari eta lauk teh langsung ditiir saterusna si Kamileung balik deui harita ngingking we moal lauk tenang sok teu sieun aya nu nanya eta lauk di mana eta jeung kumahana teuing atuh si Kamileung memang kitu adat. Waktu anu nyererek ka sore kacaturkeun anak buahna Juragan Damar anu kukurilingan we harita bari nanyakeun ka saban imah sugan aya we bari jeung nu haloho kapipireun imahna sugan we aya suluh anu namru mangrupakeun awi-awi nyatana tina bangunan saung tapi sanggeus kukurilingan anak buahna nu tiluan harita teu manggihan. Mantuk napok salah saurang harita nanya. Ang Pen-pen. Mas ya. Urang ngit ka belah kidul yuk. Urang neang cau sugan we. Aya nu ararasak cau yeuh kamari mah pedah. Geus loba basa minggu kamari mah ningali teh. Ya ayolah. Sararea bring harita ka belah kidul arek ka kebonna Juragan Damar. Sakalian bari erek nuaran cau dalantaran cenah minggu kamari geus katingali eta cau teh ararasak. Tekung sirila maranehanana leumpang geus nepi deui kana kebon cau. Gebeg. Sararea anak kabeh ngagebeg. Sebab cau teh ampir eueuh nu nangtung, kabeh gemprah eta cau teh aya nu nuaran. Ai. Ieu cau sa nu nuaran cenah. Aduh, nya ka masukan saha nu nuaran ieu wani-wani nuaran cau di kieu. Mani kagemprah kitu eta eueuh nu nangtung hiji-hiji acan. Ai buahna mah araraya. Nu ngora sia teh nu kolot mah eueuh. Anehnya. Sararea ngahulang. Aduh, aramca dah ieu saha nu wani-wani kawas kieu yeuh. Barang keur kitu katempo aya nu leumpang.
Eta nu leumpang teh Mang Dana biasa we, Mang Dana nu balik ti kebon. Ningali jelema ting haruleung Mang Dana nanya. Aya naon ieu ting haruleung kieu? Mang Dana, tempo geura. Ieu kebon cau nu Juragan Damar. Astagfirullahaladzim. Nya kusaha cenah ieu dituaran teh? Heueuh justru KPG nu apal ieu teh Mang Dana. Ke. Nya peda naon cenah cau salah naon cenah make jeung digemprahkeun ke dituaran ieu teh jelema teh. Waduh, lamun kapanggih ku Juragan Damar ya mun dibejaan kacida teuing ngamukna meureunaan. Ceuk Mang Dana harita. Heuh nya kitu Mang. Kumaha nya aduh. Ieu mah kudu kapanggih jelema nu isahan geus nuaran cau ieu. Mang Dana harita ngahulang. Tas ingat kanu jadi anakna. Aduh, jika nama boa gitu anak aing mah si Kamileung ya. Anu terus kumaha teh ieu? Ceuk Mang Dana deui. Nya teuing atuh ieu Mang Dana bingung aing mah. Dibejakeun kadunungan aing geus pasti dia amuk euy. Teu pura-pura teu apal kitu. Geus mureng pura-pura teu apal daripada di manehna di amuk mah. Ceuk Mang Dana harita bari neuteub ka Pen-Pen. Mang Peng-Pen teh lumayan sieuneun ku Mang Dana mah nyaho. Mang Dana teh mangrupakeun jawara. Boh si Bahrum, boh Pen-Pen oge teu wani kumaha-kumaha. Sanajan duanana memang can pernah tararung, tapi geus nyaho sakumaha kasaktena Mang Dana. Pernah dina hiji waktu Mang Dana anu ngajorag ku hiji jawara. Gara-gara sawah nya maksikeun jeung tatangga anu boga dulur memang jawara. Tarung. Padu hareupan Mang Dana jelas. Boga ilmu-ilmu simpenan, boga jurus-jurus anu aheng. Tidinya sakabeh urang warga urang dinya kabeh oge ngahargaan ka Mang Dana. Ngan peda Mang Dana we teu nyirikeun teu siga-siga boga pangarti ilmu bela diri anu jero. Nya ceuk kuring mah kitu mending tong waka dibejakeun ka Juragan Damar. Engke we lamun nanyakeun eta wati tanggal cau kakara. Kakara di maneh ini balik deui pura-pura cauna gemprah we kitu. Supaya teu katanyaan teuing. Mang Pepen hari tunggu-tunggutan. Nya aduh, buru-buru we urang nyararing ka ti dieu. Ceuk Pen-Pen harita Mang Dana rada bungaheun. Sabab manehna geus boga pikiran yen anu ngagemprahkeun cauna geus pasti nyaeta si Kamileung nu jadi anakna. Sabab saung oge kamari geus jelas ku si Kamileung. Ngan pada Mang Dana nutupan we. Sabab kadenteng kumaha ge si Kamileung teh memang anak naon teh? Anakna. Maha de kudu dibejakeun mah kitu. Nya sakapanggihna we. Atuh kapanggihnya sabado teuing ceuk Mang Dana kitu. Atuh teu kapanggihnya syukur. Mang Dana katut si Pen-Pen harita init bareng laleumpang. Bari sajroning perjalanan harita ngararobrol we. Lauk kamari mah dara rempes. Emang kunaon? Ceuk Mang Dana. Anu malingan di sarua lauk oge. Para mitra kaum dangu sadaya. Kacaturkeun deui si Kamileung. Si Kamileung anu keur sarare harita lantaran tos ngadahar lauk anu sakitu baradagna ti rusiki kuduaan nyaeta jeung Bah Eot. Waktu anu beuki nyerelek ka sore. Sabada magrib Bah Eot anu ngahudangkeun ka si Kamileung. Kamileung. Cadah sia make jeung medutan sagala ka aing. Ada naon Bah? Aduh. Alah. Kurang ajar sia kakolot make jeung medutan segala. Apaan teh nyaho Bah? Aduh. Bieu geus nyaho geus udang oge sarua sia mah bedut deulun. Atuh daripada teu dikaluarkeun Bah. Mah daripada kaluar tina sungut geus bau bangke meureun Bah. Kamileung. Naon Bah? Kita mau deui? Lain. Aing erek mere hadiah teh ka sia. Ayo tuturkeun aing yeuh. Atuh Bah dah. Cadah sia hitut deui. Subangin Bah doh. Lah si beuting Bah ieu tunuh keneh. Geus udang sia. Oh Bah ieu lah. Orejat si Kamileung harita hudang bari kuliatan. Nu saterusna gigisik jerut kana lemah. Ka mana Bah ieu teh? Tuturkeun aing di pokona mah. Tapi entong lumpat Bah dai puting mawing teu bisa nempo tuh. Hayu. Duanana harita laleumpang ngingkig mapai jalan satapak ting arek ka mana tujuanana Bah Eot jeung si Kamileung.
Kadenge ti kajauhan sorat cai anu nyurug. Bah, nama kejeng ka walungan Cisungkan ieu teh. Sia teh pan hayang dibere hadiah ku aing lain. Bah bener. Tuh. Itu walungan Cisungkan teh aya leuwih aya curug euy. Maneh wayahna kudu acrub dina surug eta. Nah, kunaon ameh nama kejeng uing kudu ancrup sagala. Lah loba omong. Lamun maneh hayang gagah, hayang sakti, hayang ilmu kawas dewek, sia kudu nurut ka aing. Oh, bah, bener-bener bah. Arek ah. Ayeuna bah. Ayeuna, jang. Si Kamileung teu hararese patuh lamun ditigitah ku Bah Eot sanajan badagong oge. Gajleng atuh harita si Kamileung ngagajleng krelep. Si Kamileung kekrelepan. Waduh, bah. Bah, jangan geuning bah. Geus sia teh cicing di dinya. Asup ka tukang curug. Si Kamileung harita ngojay da bisa di ngojay masih Kamileung teu pinter. Harita si Kamileung kokosehan muru ka tempat tukangan curug. Sanajan eungap oge maksakeun si Kamileung gep leungeunna nyekel batu. Si Kamileung melohok lantaran di tukangan curug teh katingali manigaring nekeranan. Sajabana kitu lir ibarat aya guha anu nyerodong. Guha tawa naon ieu teh? Rangkeur kitu harita curelat. Katingali aya bayangan anu ngacurelat. Anu tetela geuning eta Bah Eot anu ngagajleng kana eta langsung. Buru asup sia Kamileung. Oh, bah tapi nah aya guha bah. Geus asup ka jero hayu. Bah Eot ngajak si Kamileung ka jero. Eta guha teh sabaraha jero, tapi cukup jeung lega di eta guha teh di jerona. Bah ieu teh guha naon bah ngaranna? Wah, ieu mah lain guha naon ngaranan pokona mah. Ngan guha curug we geus. Guha curug we geus. Juga guha curug Cisungkan we geus. Ngaranan dieu. Terus yang dibawa ka dieu teh rek naon? Gandeng sia. Ulah loba omong. Sia ayeuna sila euy. Sila. Samemeh aing engke datang ka dieu sia ulah incah balilahan di pitempatan. Leungeun maneh oge ulah oyag-oyagan. Kudu sikep sedeket tunggal tah kawas kieu. Ceuk Bah Eot harita meragakeun. Kieu bah. Bacakeun ku sia Jagat Maripat Ali Mustofa. Jagat Aripat Ali Mustofa. Maripat Ali Mustofa. Ali Mustofa. La haula wala quwata illa billah aliyil adim. Apal bah. Lamun apal sajeroning maneh cicing dieu pitempatan bacakeun eta sabaraha kali. Ameh naon bah? Ulah loba omong. Engke abah ka dieu geus canari leutik euy. Jadi uing di dia sorangan, aduh. Sieun atuh bah. Hayang jadi jawara, hayang jadi gembel sia. Hayang jadi jawara. Tuturkeun ka hayang abah. Oh, kitu bah. Wani bah. Nah, maki jeung teu wani. Heuh nyanggeus lah. Nu antukna. Si Kamileung dina waktu harita kasebutkeun diwiridkeun. Ilmu ti Bah Eot. Si Kamileung diwiridkeun diwarisan ilmu ti Bah Eot. Ilmu kasakten anu memang salama ieu ku Bah Eot dipendam. Teu apal yen Bah Eot memang jawara anu memang gagah sakti. Rakyat urang dinya ge pala warga eueuh nu apal. Nyangkan teh Bah Eot jalma anu langgang lingling sabab cicingna oge dileuweut naon teh di kebon dina saung anu memang teu sabaraha jauh jeung kampung warga urang dinya. Bah Eot anu balik deui harita ka imahna sare ngaguhar meniti berakna keranan lantaran beurangna tos ngadar lauk anu menang maok di balongna Juragan Damar. Sedengkeun di imahna si Kamileung Cita Resih jeung Mang Damar harita anu keur ngobrol harewosan.
Mana Kunaon Kang? tadi pas bapak ngaliwat, pas akang ngaliwat ke kebonan juragan damar nyata kebon cau nu belah kidul teh geuningan. Nya terus kumaha? Papangih jeung si Pen-pen. Si Pen-pen tuh ya tuh. Nya, Emang kenaon teh si Pen-pen teh? nu kabeneran manehana keur narulak cangkeng bari gogodeg. Lantaran kebon juragan damar teh nya teh mangrupakeun kebon cau nu sok pangaраlusna teh gemprah kabeh eueun nu nya sahiji-hiji ohna. Gemprah teh maksudna dialah ka cauna. Lain, Terus gemprah teh aya nu ngababad eta cauna. Pan aneh coba. anu ngababan. Nya, Emang saha cara nu ngababana? nya heueuh. Apanan si Pen-pen ge nanyakeun saha cenah kira-kira. Aduh, kacegeng teh. Tapi akang yakin, ceuk pamikiran akang eta nu ngababad cau teh nyatana si Kamileung. Ulah sok gagabah kitu Kang, eta teh anak sorangan make jeung dituduh segala rupa. Dengekeun. Saha kamari nu ngarak-rak saung nabah ke juragan damar. Nya si Kamileung. Aya nu sok baok lauk ti balongna juragan damar. Si Kamileung deh. Cau aya nu gemprah oge ayeuna geus tangtu si Kamileung. Tentang tuh. Akang yakin si Kamileung. Kan si Kamileung tara mah pedog atuh bah. Kang. Tara mabal dog. Buat teuing nginjem ti saha. Cetar sih nu jadi indung si Kamileung hari tengah hulang. Sabab anakna teh kacida pisan lengerna, kacida pisan baungna. Hese di pepatahan di itu ieu teh teu tereukeun asup. Melenguk jiga nu heueuh. Tapi manehna ngoreleng si Kamileung geus leungit. Kadenge we kabarna, kitu teh kieu teh. Nu matak aneh mah nyaeta ku indungna. Si Kamileung can pernah nyeun kagorengan jeung warga. Sabalah bager jeung warga mah. Daek tunon teh tulung tinulungan. Nah, ari ka juragan damar siga nu ngakalakeun si Kamileung teh. Kang. Hmm. Si Kamileung. Kawas gitu tapi kunaonnya. Emang ngaku si Kamileung teh baong. Tapi aneh ke warga mah boh hayam boh naon gitu teu araraman da. Kan loba jalma-jalma beunghar nah anu dipaokan teh ku juragan damar hungkul. Jika si Kamileung teh jiga nu ngakalakeun. Ya eta kang oge bingung puguh. Kunaon? Juragan damar jadi sasaran si Kamileung. Ama akang ge jadi teu ngarti puguh. Kunaon si Kamileung bet jadi langanan juragan damar papaokna. Kudu kumaha tuh Kang ngawarana si Kamileung teh? Dana harita ku tibah kerung. Bingung kudu kumaha. Moal gitu si Kamileung teh kudu diiangkeun ka guru akang gitu. Lamun kudu diiangkeun ka guru akang masalah sakurang satuju Kang. Emang kunaon gitu. Apanan kahiji diiangkeun teh si Kamileung ameh ngarti kadua-duana guru akang kapanan kasebutkeun ngarti dina ilmu agama. Ya katilu-tiluna we meureunnan. Lamun nepikakeun ku guru di ditu teh si Kamileung oge. Santeuna meureun jadi jawara. Da geus puguh guru akang teh kapanan jawara. Keur mah jawara boga pasantren. Tapi teuing. Tapi masa teh satuju puguh Kang. Nah, make jeung teu satuju. Pan lain kana kagorengan. Nya tuga kunaon tuga satu merean we lamun si Kamileung nepi ka jeung teuing daekeun teuing henteu lamun dinyana oge. Nya urang cobaan we ngomong si Kamileung, daekeun syukur nya teu daekeun mah teu naon. Jadi bingung tungtuna mah. Indung bapak si Kamileung hari tengah rulang. Sedengkeun waktu anu beuki nyerelek ka peuting. Bantukna Mang Dana anu miheulaan init ka kamar pajarkeun teh dieu. Atuh kapak sapa majikan age cetar si harita nuturkeun we kana jadi salakina da hoream kudu ngadedek kulit tengah imah sorangan nungguan lampu cempor anu kakalicesan. Ngantukna duanana harita karerek sebab capek ti kebon. Sedengkeun waktu anu terus nyerelek beuki peuting wae. Bebence cari jeung cari cangkas anu geus kadenge ditatare oge manikot ngekrek na kerana di piwireun imah. Sedengkeun Bah Eot anu kakarang ngorejat
kurang leuwih meureun tengah peuting manehna teh hudang. Aduh, geus tengah peuting juga na yeuh. Alah, beda hawana geus ti kieu yeuh. Cek Bah Eot tadi teh bari naon teh bari leungeunna di babatek. Nu saterusna Bah Eot turun ti saungna. Culang cileung Bah Eot teh. Tar terus tangah ka langit. Cigana yeuh. Si Kamileung geus beres geus capeun jigana yeuh. Aing yakin si Kamileung bakal kawarisan ilmu aing. Kabeh ilmu aing geus dibikeun ka si Kamileung. Sabab hiji-hijina budak anu memang baong tapi pinter teh nyata si Kamileung. Aing geus apal kana sifat jeung tabeat si Kamileung. Sanajan kitu si Kamileung lain budak anu epes meer. Lain jalma anu bedegong. Bedegong titah aing. Maok titah aing. Sedengkeun jiwa si Kamileung memang lain tukang papaok. Nu kasebutkeun jalma bageur. Rasakeun sia Damar. Bakal beak kabeh harta sia. Cek Bah Eot teuing permasalahan naon Bah Eot jeung Bah Damar. Nepikakeun Bah Eot juga ngunek-ngunek nakeranan ka Bah Damar. Bah Eot anu ngagajreng harita ngacorelat ini tiata tempat. Awakna nu kokolebatan lir ibarat kalangkang. Nuju ka walungan anu mana tepat di jauh teuing. Eta walungan teh walungan Cisungkan. Sanggeus nepi ka si kagak bibir leuwi jeung nu aya curug menikot kadenge ngaguruh nakeranan. Lantaran leuwi na ge teu kira-kira jerona. Bah Eot nyerenge harita. Bari neuteup kana cai anu amul-amulan. Bah Eot nu saterusna ngirimkeun sora supaya kadenge ku si Kamileung anu aya di jero guha. Palamitra kaum dangu sadayana. Bah Eot anu harita ngirimkeun sora ka si Kamileung anu aya di jero guha. Kamileung minggeus euy kaluar ilaing geus waktuna ilaing kaluar buru sampai ke aing di sisi. Sedengkeun si Kamileung anu manteng pikiranana beri macakeun lapad anu tadi disebutkeun teh ti Bah Eot. Harita ngorejat kaget barang adanya sora Bah Eot anu ngageroan. Sora nama ninong toreng tapi rerat teret kakencak katuhu jelas sora Bah Eot teu kadeng. Di mana cenah Bah Eot teh nah sorana aya mana eueuh heran aing mah. Kunaon Bah Eot bisa kitu aing bisa moal nya. Cek si Kamileung. Tapi encan buru-buru ieu lantaran sok sieun eta sora teh godaan. Lantaran cek Bah Eot lamun aya nu manggil lamun aya nu ieu teh ulah kajaba abah anu manggilna. Kamileung gerak keluar euy. Yo abah di dieu yeuh. Geus ngadaguan ka tadi. Buru keluar. Ilaing geus beres euy. Barang ngadenge Bah Eot anu ngomong kadua kalina. Ayeuna mah percaya si Kamileung teh. Yen Bah Eot anu memang kenungguan. Si Kamileung harita cengkat bari babatek. Si Kamileung anu ngarasa aneh sebab pas cengkat awakna nu asa hampang. Aneh awak uing jadi hampang kieu nya. Maaf gara-gara teu dahar kitu pan uing teh geus tadi teh. Dahar lauk jeung lewat mun saseubeuna. Si Kamileung harita anu malohok kana cai. Kumaha carana manehna keluar cenah. Sedengkeun manehna tiris lamun kudu ngojay. Aduh, kumaha? Kamileung. Nasya kalapur hak poloh kitu. Ngagajreng deuleun. Buru ka dieu aing nganaguan di dieu. Cek Bah Eot anu ngomong deui. Si Bah. Ngagajreng ka mana? Ngojay. Mung tiris mah isukan we isuk lah. Cek si Kamileung. Kurang ajar sia. Buru.
Atuh kumaha hese bah? Ngagajlang sia. Ininya pan loba batu sisina. Hese tuh bah hese. Cobaan deh kesebelan. Cek Baeot harita. Anu masih kene nulak cangkeng dina bibir guha. Aduh, aki-aki dasar pika sebelan aing kudu ngagajlang. Lain pika sebelum sia kurang ajar. Burung ngaslog. Tetela Baeot ngadengeun. Jeli aki-aki tetela geningan. Meni awasna keranan. Alah. Si Kamileung anu taki-taki manehna rek ngagajleng. Si Kamileung anu can sadar yen dirina teh geus diberi aji kasakten ubah ka eot anu tangtuna bisa ngalakukeun kitu jeung kieu. Aing nepi moal kana batu eta duh. Aing lamun teu nepi teh bakal lagrag kana leuwim kan aing hoream ngoja ieu tiris. Jeung si Kamileung harita beri tangah kana batu anu anang tawing. Tapi nekad si Kamileung sugan jeung sugan we cenah. Manehna bisa ngahontal eta batu anu nang tawing. Si Kamileung harita geus taki-taki. Ngawahan ti tukang. Barang harita nepi kana sisi guha gajleng. Si Kamileung anu ngagajleng. Hayang. Awak si Kamileung anu ngalayang harita. Celak. Lain kana gawir tapi tetela si Kamileung teh nyengclek dina bibir guha anu teu jauh jeung Baeot. Si Kamileung harita kerung sajongjongan manehanana teu bisa ngomong. Sabab ngerasa kaget kunaon awakna jadi hampang kawas kitu. Kunaon sia make jeung culang-cileung siga bangsa Horail. Kamileung. Kunaon uing pangna bisa jadi hampang kieu awak teh? Dengekeun sia. Hartina hadiah di aing teh geus katarima ku maneh euy. Jadi uing teh geus sakti bah? Acan. Geuning uing bisa luluncatan bah? Bisa ngaluncatan ngaliwatan eta walungan? Eta kakara dasar dulu. Masih panjang dulu kalakuan ilaing euy. Lalakon ilaing masih panjang, masih keneh kudu itu kudu ieu. Kumaha lamun hayang teh bisa? Ilaing wayahna. Lamun hayang teh bisa ilaing kudu sumangat euy. Kudu soson-soson dina diajarna. Apa uing ge biasa soson-soson? Kudu leuwih ti kitu deulun. Lamun ayeuna uing bisa moal dibere? Isukan. Ku aing isukan rek dikatrukeun ilmu aing ka maneh euy. Sabab percuma dilila-lila oge. Sia ku aing ek diasah dina leuwih deulun. Dilalap-lalap tah hulu nu goreng patut teh deulun. Nah ada gendek kasep kene uing jang abah ge da Aing mah geus kolot atuh. Ayo uing. Ai sia mah budak jari ngao, bau keneh jari ngao. Jadi tangtuna hulu sia kudu dilalap-lalap kana leuwih euy. Mengarti otak sia mah encer. Apaan uing mah sabat-sabat sakainget uing teh pinter bah, cerdas man. Geus aing tong loba omong euy. Urang balik yeuh, tuturkeun aing yeuh. Curelat. Baeot hari tengah curelat. Dituturkeun ku si Bedu atanapi ku si Kamileung hari tengah sarua ngacurelatna. Aneh, si Kamileung betnah bisa ngimbangan Baeot. Semalah si Kamileung bisa nyusul Baeot. Awakna duana nating pelesat harita nuju ka imahna. Nyatana imahna Baeot nu saung dina jero kebon sampu. Sanggeus nepi ka imahna si Kamileung nu pangheulana harita geus diuk. Eueuh tanda-tanda capek jeung sejabana. Saterusna Baeot langsung leumpang. Kakara ku aing sia dibere ilmu kasakten anu hebat. Dasarna ilmu kasakten sia geus hebat leuwih-leuwih ti naon euy. Komo teuing lamun ilaing sanggup ngawasa kabeh ilmu-ilmu aing. Geus tangtu sia bakal jawara ngaluwihan ti aing kagagaharana euy. Uing hayang bah euy. Nu matak isukan ilaing mah isukan kabeneran. Isukan teh tanggal 14 bulan oge geus pasti bakal moncorong. Waktuna
dewek nurunkeun ilmu sakabehanana ka ilaing supaya si laing bisa daek jadi tulung tumulung ka jalma-jalma nu ngabutuhkeun. Ngan omat lamun sia geus ngabagian ilmu ti aing, lamun sia geus narima ilmu ti aing, geus kataekan eta ilmu ulah dipake karena kagorengan ku ilaing. Mo atuh bah, apaan cek abah sorangan uing kudu tulung tinulungan. Gunakeun ilmu ilaing teh kana kahadean sabab aing lain jalma jahat. Aing teu resep kana kagorengan. Nah geuningan abah sok nita mau kanu juragan Damar. Panjang lalakona euy. Dengekeun ku ilaing ku aing urang caritakeun saha sabenerna si Damar. Aing teh sabenerna lain ngaran Eot. Saha tuh bah? Dewek anu kasebutkeun hiji jawara ngaran abah teh sabenerna Kisarade euy. Kisarade? Bener, Kisarade. Kunaon samantak abah nitah mau ka si Damar. Sabab si Damar ge dinten teh mangrupakeun adik sapaguron abah. Si Damar teh tong dikira mangrupakeun hiji jawara nu sarua keur nyumput. Ayeuna si Damar hiji jawara anu memang gagah teu jauh elmuna jeung dewek. Jalamun diadukeun mah antara dewek jeung si Damar geus tangtu bakal dewek nu meunang. Sabab si Damar memang teu kaburu tamat euy. Lantaran guru dewek jeung Ki Damar geus kaburu perlaya. Geus kaburu eueuh. Kunaon mantak abah siga anu ngunak-ngunak geuningan sabab abah teh mau kuay ka si Damar. Jadi kieu kamileung dewek lain jalma jahat. Dewek lain jalma anu sarakah. Dewek baheula kasebutkeun jalma anu beunghar lubak libuk. Sanajan dewek jawara tapi lewek lain jalma anu sarakah tur jahat. Dewek anu can pernah boga pamajikan tapi dewek anu memang geus loba harta. Dina hiji waktu si Damar diajakan ku dewek sabab si Damar teu puguh inung bapana di mana. Diajakan cicing di imah dewek sanggeus guru dewek teh memang eueuh di kieuna. Adi anggap ku dewek teh adi pituin. Sanggeus kitu dewek ngalalana si Damar memang geus kawin teu kanyahoan dewek. Harta dewek kabeh dibeakeun. Sabab dianggapna dewek teh memang geus eueuh di kieuna sabab memang dewek salah teu balik-balik euy. Dewek memang ngalap deui ilmu. Balik-balik Ki Damar geus eueuh, imah dewek oge geus eueuh, harta banda dewek kabeh geus dijual ku si Damar. Wantukna dewek ngalalana neangan di mana ayana si Damar lain arek digeperangan lain arek digelukan ku dewek. Sabab dewek nyaho si Damar teh nu dianggap adik ku dewek. Teu tega dewek kudu merangan. Jatana si Damar euy. Salajan dina dewek mampu. Pas nepi ka ieu daerah, dewek ngadenge kabar di dieu aya juragan anu kacida pisan beungharna. Dewek hayang apal saha eta juragan. Ai teh tela geuningan. Dewek teu kasamaran teh nya euy. Yen eta juragan teh geuningan si Damar. Dewek kaget. Dewek neangan cara kumaha carana supaya dewek teu kanyahoan ku si Damar. Nya dewek nyamar nepi ka ayeuna dewek teh kasebutkeun malih warni dewek. Robah beungeut dewek jadi aki-aki nyaetana Bah Eot euy.
Eta aki-aki nuran beh eot teh kurang leuwih umurna 70 tahun. Sedangkeun Kisarade umur dewek nu asli teh paling oge 60 tahunan euy. Ora keneh atuh abah teh. Memang ora keneh aing. Ngan hanya karena malih warni aing teu bisa balik deui kana wujud aslina dewek. Muka paksa dewek nepi ka kiwari dewek kudu jadi bah eot euy di ieu kampung. Eueuh nu nyahoeun yen dewek teh saurang jawara. Sabab dewek sorangan oge teu pernah nemongkeun kajawaraan dewek, ilmu silat dewek. Samalah dewek tibatan dikenal jawara leuwih dikenal jalma gelo keluarga urang dieu. Memang dah abah masih ganu gelo, dah memang gelo meureunan. Sia nu gelo meureun. Dewek normal euy. Tah ku kituna kulantaran dewek masih keneh rasa boga karunya kanu jadi adi dewek nyaetana Ki Damar sanajan lain adi Pituin. Dewek manggihan budak anu baongna ka cida baongna. Saha bah? Sia Kamileung. Uing. Emang heueuh. Dewek seuri atoh euy papanggih jeung ilaing. Sabab ilmu dewek kudu turun. Ilmu dewek kudu aya nu neruskeun. Dewek yakin dan percaya ka ilaing. Ilaing hiji-hijina lalaki, hiji-hijina murid dewek, murid tunggalna Kisarade. Ayo uing ayeuna kudu nyebut abah teh saha? Mbah Eot teh geus. Sabab Kisarade geus dianggap eueuh euy. Aya ayeuna iwati dewek nyaetana Mbah Eot. Jadi abah teh rek nurunkeun ilmu sapenuhna ka uing kitu.